eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kona lantang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terangan amat ieu meunang pitu hati ti emak kumaha cak emak sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung emak aing tah eta mah urang Cikupa nu kos kitu aju kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok TV-na boga emak teh tah deuleu emak Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu